Ieu ayatnya jelas ini asli Al-Qur'anul Karim. Asbab nuzulna seperti eta. Turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ka seluruh umat. Faqqa susil qasas. Kisahkeun ku anjeun Muhammad. Faqqa susil qasas, caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh. Seorang ulama Bani Israil Balaam bin Ba'ura ngaranna. Hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad. Faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah dititah dibejak. Teu wanieun Ki Golkar mah ngadongengkeun ieu. Teu wanieun Ki pamarentah ngadongengkeun ieu. Lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos Ki Balaam bin Ba'ura. Ai eta kobong nang saha kiai? Ulah loba ngomong. Ai eta majelis nang saha? Ulah loba ngomong batur bae mah kajeun. Ai eta kendaraan nang saha dipeunci cak wae. Teu bisa dinasehatan ya Ki Balaam bin Ba'ura ge ontang nasehatan teh dilingseun. Riwayat anu paling utama setelah dicocokkan ieu adalah riwayat pertama Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Mantak dicatat di kitab ieu teh nyaritakeun Ki Balaam bin Ba'ura. Masya Allah, kaayaan Ki Balaam bin Ba'ura teh ku hebat-hebatna ilmuna. Boga santrina 12.000 mahbarah. 12.000 santrina baik. Boga santri 12.000. Nu 500 bisa hibar. 500 bisa. Masya Allah. Kaayaan Ki Balaam bin Ba'ura lamun ngadu'a ka Allah ngebul tandanya na ditarima jeung diijabah doa. Kehebatan Ki Balaam bin Ba'ura cek sawareh wali, cek sawareh man nabi. Balaam bin Ba'ura, ya Allah, deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Balaam bin Ba'ura. Mustajabu da'wat, hayang naon bae. Bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Balaam bin Ba'ura ro'a al-arsya kadele aras. Ngejeblag langit tak aras kadele lauhil mahfuz kadele. Allah karim harap Balaam bin Ba'ura hebatna moal ayat 2 keistimewaan Balaam bin Ba'ura min ulama Bani Israil. Tapi Ki Balaam bin Ba'ura teh tigasle gara-gara tigasle nyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israil. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan ka Madian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha anu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel. Dihenteu-henteu ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air.
Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah, hei Musa, deuh kampung maneh jelemana kalalafir. Berangkat tadi ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeui beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab, teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Perangkat Kangjeng Nabi Musa di nagara eta teh aya raja nu biadab, teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Bal'am bin Ba'ur. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadenge Israel teh deuk diserang ku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum Bal'am bin Ba'ur daratang ka kiai, fattalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam. Cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna. Meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh. Nyana teh kuari tengah perjalanan. Kuari teh nyana endek nyerang negara urang. Urang sakieu tentremna nagara teh nu iman-iman nu henteu lah terutama urusan iman ieu. Tapi kan tentrem ngeunaheun orang hirup deuk kumaha ge. Walaupun orang kadang-kadang dipaksa ditamang ngeranan ka batu, tapi kan orang aya dina katentreman. Kuari deuk diserang ku Musa. Wayahna mama kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana. Beuh parah kan eta. Cek Kangjeng Nabi Musa, weh atuh eta mah nabi. Maknya tuh kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya. Baralik deui. Sageus baralik deui meunang sapoe dua poe datang deui. Mama tulungan negara urang demi negara urang, demi cinta negara urang, amankeun negara urang. Mama mah geus hebat jasa doana. Mama mah kan geus terkenal jasa doana. Maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna. Weh, cek Kangjeng Nabi Musa kan cek ke Bal'am ke heula atuh ya mah ka nabi. Boh atuh par. Ngan kalang kitu nageke kaula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah. Kulagenya hawailakum becilaka marane kabeh Musa man Nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun. Jana mah disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoa jang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah. Lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus Allah langsung. Ya kari sedangkeun kibalan teh kana indahu ismullahil azam nyana teh ngabogaan asma Allah al azam anu lamun dibacakeun kunyana aras kadeuleu, lamun dibacakeun kunyana tanda diijabahna ngebul, mun dibacakeun kunyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking dekeutna dirina ka Gusti Allah. Percaya seluruh masyarakat berikut raja ke kula bakal ngerekes ka Gusti Allah
jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun wa ini in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati cek nya kula boga ilmu ge kapan ti Allah ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah kula bisa bae kieu teh ti Allah kula lamun migawe ga doa teh beres ka nabi Allah zahabat dunyaya wa akhirati bakal hancur kula dunia kula jeung akhirat kula dan naon mung kula mah hebat ti Balam bin Baur lain lalagaan hebat pakai fa'adu alaihim wa ana alam minallahi ma la ta'lamun nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang bahayanya nama nabi nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun boga keyakinan da kumaha ngadoakeun teu beres ja ilmu kula ge ti Allah teu bisa tapi wa alahu wa alaihi ke kaum teh minta supaya ulah terjadi peperangan supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkenal teh ngadoalah nabi tinggal nabi meureunana ku doa anjeun mah eleh nabi ge coba hayang nyaho coba mending ngadoa bae geura coba tetep nyana teu daek ngadoa ka Gusti Allah tapi kurang rekes lah ka Gusti begitu ngarekes ka Gusti mohon apa kudu abdi ngadoa teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim dina sare ngimpi kapanggih jeung Allah baheula jelema leutik dina impianana la tad'u hei Balam ulah ngadoa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana baqala liqaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kaula kula dilarang an ad'u alaihim kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa dilarang bejakeun dibejakeun ku Balam bin Baur seperti apa balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja tuan raja mendingan tuan raja ngutus bae sahanu dipake kepercaya ku tuan raja supaya datang ke Balam bin Baur supaya ulah terjadi peperangan akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja akhirnya raja ngutus ke Balam bin Baur supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan dengan lemah lembuhna utusan raja tetep Balam bin Baur teh kapan jelema lain samanea nyana tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah mangga ditunggu musyawarahna barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balam bin Baur kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah tapi palam yu'mar bi syai'in kula teu diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teu aya jawaban meureun nu mantak teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana ternyata falam yu'mar bi syai'in perintahna naon ti Gusti Allah cik utusan raja berikut kaum-kaum ngomong ke Balam bin Baur law kariha rabbuk an tad'a alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula
lamun Allah keheuleun ka anjeun bendueun ka anjeun anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak pasti dicegah sakumaha pertama pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge. Tunggu cak utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar ribuan dirham. Cek tuan raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heulana naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa doa teu beres eta Balaam bin Ba'ura nu tadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaan boga Ismul Azam teh begitu dibere ku tuan raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun majlis dibangun pondok pesantren dibangun kendaraan dibere masya Allah tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa Allah karim masya Allah ya Allah ya Allah ya Allah cik Balaam bin Ba'ura kula geus kabeli ku tuan raja pamarentah nu sakitu poharana geus kula kuari mandek siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeung ke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina lewat di dinya teh kapan di dinya teh perbatasan Palestina jeung Yordan di dieu teh belah kulon aya gunung anu nyekat nonjol antara Yordania jeung Palestina di dieu ngaranna aya Gunung Hisban di dieu lah nyana cicingna maka cek Balaam bin Ba'ura kula neuk ngadoa di luhur gunung hayang ningali coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para ponggawa-ponggawana jeung pasukan-pasukanana kula siap deuk ngadoakeun cilaka Allah ceklak Balaam bin Ba'ura naik onta kesayanganana tidinya berangkat encan jauh berangkat onta depak ngaguli teu daekeun berangkat turun ki Balaam bin Ba'ura nazala anha wa daraba ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udang deui udang sia udang deui farokibah naik deui Balaam tasirbihi kasira encan ge sababaraha jauh hatar Ramadan ngagusruk deui mbeungeun onta teh nyahoeun ka ambe Kangjeng Nabi Musa teh onta bae bisa ngambe nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta masyaallah wah kada miraran akhirna sababaraha kali onta teu maju nyana minta ka Gusti Allah Gusti dengar kedahsyatan Ismul Azam nu kukula dibaca nyuwun keur izin Allah Bapa Pangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang siakos kitu aing mah pangeran sok berangkat dikesakeun onta ngomong deh fa antaqahala fa kallamat hujjatan alai onta ngomong cek onta waihaka ya Balaam aina tadhabu ama taral malaikata amani tarudini an wajib ngomong onta masya Allah karim hei Balaam deka mana maneh berangkat apakah maneh teu neuleum malaikat tuh udah bohong sekajar di luhur langit ka handap di hareup loba malaikat
balikan kula ulah dilanjutkan kadal ku kula malaikat onta ngomong ngasehatan. Masya Allah karim. Wah kata ila nabiya wal mu'minin fatadu alaihim cilaka maneh cak onta kadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah anjeun kadoakeun cilaka awas dihareup cilaka maneh tetep bae tidinya nyana ngadenge omongan onta teu berkenan tinggalkeun kunaon goblok sia kana setan aing batur gawean wani kana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskan onta berangkat nyana sorangan naik ke gunung. Masya Allah karim langsung nyana naik ke gunung ngadoa ke Gusti Allah. Allah karim begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya nangga doa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nya nangga doa ka Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh Bang Aisyah kumaha ieu ngadoa teh teu beres atuh anu jalan aing ngadoa nya ka ditu pada tuh gulung ka dieu yahonya cek kawasan Allah masyaallah ulah sambarangan berhadapan jeung Nabi ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah balik ka nyana mental doa nyana ngadoa deui kadua kali tepat tiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna masyaallah tedaekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sadri ngelel letahna datang kada-ada kade Bal'am bin Ba'urah Allah karim caknya dicakauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat pandala alisanu fa waqa ala sawti ngelel we datang kadada ka dieu Allah nu mantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Bal'am bin Ba'urah ilmuna harismana kesaktianana pohara tapi ngagesleun nyana ku sebab hadiah di pamarentah ielah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah kuari mah geus lain gupak deui gupak nguyuk proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam tina cau jadi aung negara jadi oyang Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu gila ayatna ya Bal'am bin Ba'urah dibaca ku nyana ge sarua bae ngan nyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata deui jelema nu asup Golkar dibangun majelisna dibangun pondokna nyana berjamaah jeung kotok negeri pihak santrina masa sih terjadi itibar ku ki hook atuh eta amil jurumiyah sorok dipake kegituan anak-anak hanya
dunia sejenak, dunia hanya sejenak. Iya ayatnya jelas, ini asli Al-Quranul Karim. Asbab nuzulnya seperti itu. Turunlah ayat ini supaya diceritakan ke seluruh umat. Fakko susil kosos, kisahkan ku anjeun Muhammad. Fakko susil kosos, ceritakan dongeng-dongengkan ku maneh. Seorang ulama Bani Israel bala mimba urang ngaranna, hidup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, ngalawannya nak gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad. Fakta susil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah, dititah dibejak. Teu waniun Ki Golkar mah ngadongengkeun ieu. Teu waniun Ki pamarentah ngadongengkeun ieu. Lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos Ki Balam bin Ba'uro. Ai eta kobong nang saha kiai? Ulah loba ngomong. Ai eta majelis nang saha? Ulah loba ngomong, batur bae mah kajeun. Ai eta kendaraan nang saha dipenci cak wae. Teu bisa dinasehatan nya Ki Balam bin Ba'uro ge ontang nasehatan teh dilingseuk. Komo urang. Masya Allah. Mantap kula sok ngocoprak bae lain hasud, aing eueuh batur. Jeung aing teu dibere, Pak. Bere atuh aing. Emang kiai hayang, wallahu a'lam. Cilaka ya Indonesia, Masya Allah. Barang kiai ancub di pemerintah, ancub di yayasan, negara jadi goyang gua. Orang Karawang goyang mantap. Negara goyang acak-acakan. Siapa sareuri bae heran aing mah. Bangun kaharti teh kitu tah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wallahu a'lam bimradihi. Watlulan macakeun anjeun Muhammad, bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudi-yahudin naba'a berita alladzi kiai atainahu anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina. Taurat ku kaula diberi Injil, encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa. Taurat Zabur meureun belah dituna lain sekadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna, tapi nya nyahokeun rahasia-rahasia sehingga tina nyahokeun rahasia-rahasiana teh nya jadi jelema sakti, bisa hiber muridna bae ge 500 bisa hiber komo nyana. Lain lalagaan. Bejakeun Muhammad, bejakeun ka urang pasar Kemis, bejakeun urang Cikupa, Balaraja, SPT non cenah SPT sepatan. Kabarakeun dia orang wong kronjo, mengkonon dia orang kronjo mah. Weh, hari tanu ge diiring-iring bebloni ku bawa wong gendeng ge. Wong kresek mengkonon. Sopo iku kiai we ana lah. Kasurupan tah. Aduh, Masya Allah. Si ada tak baca titah ku Gusti Allah nu mantap aing macakeun ge titah aing ku Gusti Allah titah. Kadangnya belum kecelisian. Titah waslu bacakeun Muhammad. Aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah sok daek dibere ku pamarentah. Acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia. Deui Ki Balam bin Ba'uro. Sakadar bagis, teu kudu bagus-bagus. Ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di hanapeun tanggal Ambon. Tuh tanggal Ambon. Ari ngerokok nya masalah.